Sampurasun. Bapak pupuhu sakola nu kusimkuring dipihormat, Ibu guru, Bapak guru anu kusimkuring dipihormat, sareng teu heula oge rerencangan sadaya nu kusimkuring dimulyakeun. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Margi urang tiasa kempel dina ieu acara ti jalaran rahmat timantena. Sholawat sinareng salam mugi-mugi dugi kajungjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap oge mugi-mugi dugi ka para sahabatna, para tabiina, oge dugi ka urang sadaya anu nganut kamantenna. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru sareng rerencangan sadaya perkawis kabersihan. Kabersihan nyaeta salah sahiji perkara anu kudu diperhapuskeun ku urang sadayana. Naon sababna? Kabersihan nyaeta salah sahiji kunci kahirupan. Lamun tina sagala kagiatan urang dibarengan ku lingkungan anu bersih, insya Allah kagiatan urang bakal lancar jeung tentrem. Utamana di lingkungan sakola, urang kudu tiasa ngajaga ieu lingkungan sakola supaya tetep endah katinggalna, supaya tetep bersih. Lamun urang tos tiasa ngajaga ieu sakola supaya tetep endah, insyaallah urang sadaya tos lebet kana jalmi anu salah sahijina gaduh ciri kaimanan. Amin amin ya rabbal alamin. Kukituna hayu urang jaga ieu lingkungan sakola supaya tetep endah katinggalna, supaya tetep rapih katinggalna. Lamun urang tos tiasa ngajaga ieu kaendahan sakola, insyaallah urang anu tos ngajaga kaendahan sakola bakal sehat. Sakitu nu kapihatur kisimkuring teu kedah panjang-panjang, nu penting nerap kana emutan. Mugi-mugi aya mangpaatna khususna kanggo simkuring, umumna kanggo urang sadayana. Hapunten tina sarupaning kalelepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.